Ya teh pamajikan teh ek mau di tarasi teh ka warung. Aduh, ya teh ban kalah ngadon ngadak-ngadak deui. Kurang angin atuh kudu ditambahan deui ieu anginnya. Aduh, aing kerja mah jauh ka bengkel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sok ka dieu, ka jero lo. Kenaon atuh ompay euy. Sok ka dieu belo. Tadi diuk dinya heula tah. Tuh, urang ieu si nama kebetulan pitaheun ieu. Kenaon tuh. Teh kieu belo. Sok heula diuk dinya. Urang teh ka warung pamajikan ditah gitu, ditah beli tarasi. Nah, ieu kalah ngadak-ngadak bang jadi kurang angin. Cik pang namakeun angin atuh. Manes kei please. Aduh. Nya kali aya we ditaheun teh. Aya we terus. Kira gua tuh mawa angin, lah. A few moments later. Gampang atuh jangan si belu teh ya. Yang angin-angin wae. Alah, gampang. Manes kei kunaon. Yang angin-angin wae mah ieu lah. Oh. Aduh, si belu geus kitu deui wae. Maksud urang teh nama anginna lain tinu kitu, kipas angin lain belu. Nama anginna aku kompak ka bengkel.